Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang di sareng Bapa ya rusuk dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pude anu hajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah aya beberapa hal anu bakal ku Bapa dibahas ya ngeunaan materi biantara ya. Nah, oke. Satecan dikawitan panginten Bapak ngemutan deui anu teu acan ngumpulkeun tugas ya ngumpulkeun contoh biantara, mangga saenggalna dikirimkeun contoh biantara eta nya ka WA Bapak ya. Terus kanggo pangabsenan seperti biasa, mangga langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, baik. Bapak masih ngagunakeun buku bahasa Sunda ya. Jadi mangga kanggo hidup sadayana ya dibuka buku paketna sarang buku catatana oge panginten pilih aya memang hal-hal anu kedah ditulis ya atawa ditambahkeun ya dina buku catatan ya. Oke. Urang langsung ngajengkeun minggu kamari punten 2 minggu kamari urang tos ngabahas ngeunaan jenis-jenis biantara upami ditilik dina prak-prakanana. Jenis biantara teh nyaeta aya 2 nyaeta biantara formal jeung biantara non formal. Nah, ayeuna urang lajengkeun deui hal-hal anu kudu diperhatikeun ya upami urang jadi atau nuju biantara atau nuju pidato. Ieu aya dina halaman 8 ya. Mangga dibuka heula halaman 8 ya. Nah, dina halaman 8 di dia aya dina biantara anu kumaha bae eusi jeung maksudna aya sababaraha kamampu anu kudu kapimilik kunu biantara atawa orator. Nah, jadi hal-hal anu kudu aya nya kudu dipikabisa ku orator. Nah, di dia kecap orator. Naon si orator teh? Nah, orator teh hartina nyaeta jalmi anu ahli dina biantara atawa jalmi anu ahli dina pidato. Nah, jadi jalmi anu osok pidato misalnya sok ngelakukan pidato atau biantara disebut nanti nyata orator. Nah, jadi aya hal-hal anu kudu diperhatikan atau kudu dipikamilik ya ku orator atau jalmi anu biasa ngelakukan biantara. Nah, naon wae sih hal-hal eta teh? Nah, dina buku paket di dia aya seberapa poin di tengah helanya aya 3 poin. Nah, ya aku bakal dijelaskeun dina pertemuan ayeuna. Anu kahiji nyaeta orator kudu bisa nepikeun biantara kalawan ngagunakeun ungkara basa jeung etika anu merenah. Nah, anu kahiji di dia dijelaskeun aya ngagunakeun ungkara bahasa jeung etika anu merenah. Anu kahiji ungkara bahasa upami dina pidato jelas pisan lamun misal dina bahasa Indonesia teh mah bahasa anu digunakeun otomatis pasti ngagunakeun bahasa anu baku ya. Nah, dina Sunda oge sama nya atawa sami dina bahasa Sunda oge nya dina ngagunakeun bahasa nya dina bahasa Sunda usahakeun bahasa anu digunakeun teh nyaeta kudu bahasa anu lemes. Boh eta lemes jeung kabatur atawa lemes jeung kasorangan. Ulah dugikeun ka ngagunakeun bahasa dina biantara teh nyaeta bahasa anu loma atawa bahasa sapopoe anu osok digunakeun ku urang. Nah, sakali deui jadi dina nepikeun biantara ungkara bahasana teh nyaeta kudu bahasa anu lemes. Bade eta lemes keur sorangan atawa lemes keur kabatur. Terus tambahan deui etika anu merenah. Nama Sunda etika teh berarti aya sangkut pautna jeung tingkah laku atawa penampilan orang ketika di panggung atawa di payun kelas misalnya. Nah, eta hal anu kahiji nu kudu diperhatikeun. Anu kaduanya eta dina biantara orator kudu bisa ngirut paniten atawa ngabandungan. Nah, di dia aya kecap ngirut. Nama Sunda ngirut di dia teh nyaeta menarik. Nah, ya menarik. Jadi lamun urang keur biantara usahakeun biantara urang teh kudu anu menarik supaya naon? Supaya penonton atawa anu ngadangukeun biantara urang teh fokusnya atawa tiasa ngadangukeun
non ti mimiti dugikeun ka akhir. Nah eta nya dimaksud dina biantara orator kudu ngirut paniten anu ngabandungan. Nah anu salajengna nyaeta anu katilu nya, anu katilu nyaeta orator kudu bisa nepikeun biantara kalawan ngagunakeun kalimah-kalimah anu efektif serta sistematis. Nah, maksudna efektif ditu nyaeta dina kalimatna ya usahakeun kalimat-kalimat anu memang jelas ya, ulah dugikeun ka dina biantara kalimat anu digunakeun nyaeta kalimat-kalimat anu memang henteu jelas. Hasilna naon? Hasilna dina biantarana teh jadi ngayayai. Terang ngayayai teh nyaeta ngobrol ka ditu ka dieu bari jeung teu jelas maksud jeung tujuanna. Nah, jadi kudu efektif nya, bahasana kudu singkat jeung jelas. Nah, terus di dia aya sistematis. Nah, ya, sistematis di dia artina teh nyaeta tersusun. Nah, ya tersusun. Misalna ya, Bapak bade ngajelaskeun ngeunaan bahaya narkoba. Nah, ya henteu ujug-ujug langsung dina eusina teh bahaya narkoba teh henteu ya, tapi sistematis heula. Bapak misalnya teh anu kahiji bade ngabahas ngeunaan jenis-jenis heula narkoba. Nah, santos jenis-jenis narkoba teh nyaeta terus efek samping ya, efek samping anu bakal non diderita ku anu pecandu narkoba. Nah, santos efek samping langsung Bapak bade ngabahas ngeunaan di Indonesia angka pemakai narkoba teh aya sabaraha setiap harina ya. Nah, terakhir we langsung dijelaskeun dina bahayana narkoba. Nah, eta disebut sistematis. Nah, jadina aya urutan-urutan anu bakal dibahas nya, jadi sistematis. Nah, eta panginten hal-hal anu kudu dipika milik ya ku orator atawa jalmi anu biasa macakeun atawa ngalakukeun biantara. Nah, kitu panginten kanggo materi ayeuna. Insyaallah minggu payun urang lajengkeun deui materi ya, masih ngeunaan biantara nyaeta dina halaman 15 ngeunaan uji kompetensi ngeunaan materi pangdede nya, nada, rasa, tekanan, randengan, jeung intonasi. Nah, ieu mah aya kaitanna jeung dina ngucapkeun bahasa nya, dina ngucapkeun kata-kata. Itu panginten kanggo pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kalapatan sakali deui mangga kanggo pengabsenan langsung wae ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing ya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.